Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini di poe ieu nyaeta salaku hasil tina perang sipil di Sudan. Suplai dahareun jeung cai teh semakin menipis. Sanajan kaayaan di ibu kota Khartoum masih tegang, aranjeunna mimiti tenang kusabab gencatan senjata. Warga pun ngamangpaatkeun mangsa gencatan senjata pikeun neangan kabutuhan pokok, nyaeta kadaharan jeung cai nginum. Katembong warga ngantri di toko roti jeung kadaharan sanggeus sababaraha poe kakurung di imah alatan perang. Maranehna ngamangpaatkeun kaayaan anu anteng, kaluar ti imah jeung neangan bekel dahareun jeung cai anu tos menipis. Sanajan bedil jeung bledugna masih bisa kadenge, perang di Omdurman limangsung di wewengkon nu leuwih kawates, nyaeta sabuderan markas militer jeung Istana Republik di Khartoum, sarta base di Omdurman di sisi Sungai Nil. Ayeuna sabagian listrik dina Khartoum dipotong sareng sabagian rumah sakit aya nu tutup. Orang Sudan teu tiasa mopohokeun dinten ayeuna pertempuran. Poe eta rangkaian serip pelor menghujani petempatan di ibu kota Omdurman. Kaayaan gencatan senjata anu henteu pasti menyebabkan sabaraha warga nyanda kesempatan pikeun kaluar ti ibu kota. Kaayaan ieu oge maksa organisasi bantuan pikeun ngagantungkeun operasina. Sareng tina total penduduk sekitar 46 juta jalma gumantung kana bantasan kamanusaaan. Perang sipil di Sudan menyebabkeun langkung 500 jalma maot kalebet warga sipil sedangkan 4.200 sanesna luka-luka. Perang di Sudan geus lumangsung saprak 15 April. Alasanna perebutan kakawasan antara dua pejabat militer luhur negara eta.